Alhamdulillah ku rahmat jeung karidhoan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen-inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kahirupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanpaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah kabudaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kabudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Ampun panas, ceitoh jejeritan nyebut panas. Johana gegerungan bari dua leungeunna nutupan liang ceuli. Sedengkeun budakna ceitoh bari jejeritan teh huntuna tembong sumuk nyanggereng lantaran ambak ka Mama Kiai. Terus kabelsat awakna ka hareup arek karontok badan Mama Kiai sarta ngajamret jajantungna. Mun seukna weh geus pati dada Mama Kiai bakal tobros sarta jajantungna coplok tumakaning perlaya. Tapi dina jarak sababaraha senti deui panarajang budak ceitoh kejadian kena kana sasaran ngadadak badan eta budak mental balik deui ka tukang jauh na karanan aya kana 2 meterna. Katembragu hiji kekuatan anu bijil tina salirana Mama Kiai kalayan dosa. Belesat jelang bus deas. Ada kocak jungkel gedebut. Budak ceitoh jajadian ngagedebut tarik pisan sorana kana lemah. Liru umpama nangka asa kanu ragrag dina tangkalna harita teh. Tapi aneh budak teh gancang ngorejat deui hudang. Kanyarina bangun anu teu dirasa. Lod awak budakna ceitoh kejadian ujug-ujug ngagedean. Warta wujudna sampurna jadi hiji sato anu sok sesegrok gedena meh salureun ti doma. Bulu-buluna rawun jeung warnana bodas semu kulawu. Panonna baralotot meh sagede pisin matak sawana nu nempokeun. Malah Mang Diman jeung anu sejenna mah ti tadi oge geus eueuh di dinya nyarumput tinu buni. Sedengkeun ceitoh antara sadar henteuna dirina ngarasa kaget anakna bat jadi kitu kayanana. Mungguh matak teu percaya. Ceitoh ngagoler semu nyarande kana tatangkalan anu gede. Bari teu bisa nulungan salakina nu harita sasambat ka dirina. Aduh, tulungan akang itoh. Akang leuleus. Teu bisa udang-udang acan.
Johana bari kaayaan awakna ngarengkol dina luhur lemah harita ukur bisa ngomong. Abdi oge teu walak kaya Kang, hampura moal bisa nolongan. Jeung kunaon budak urang jadi kitu Akang. Tembal Cito bari semuna langsa, bari pikiran jigayan lumawa kana sawangan nu geus kaliwat. Kokolebatan bari mawa pengaruh kana sirah nyeri nyanyaotan. Johana tengah jawab ngadon ukur kegerungan sarta ngarasakeun awakna nu leureus. Tulang-tulangna kabeh telalinu asa potong. Adi Cito jadi bingung jeung teu ngarti kana kaayaan kunaon anakna jadi kitu teh. Sarta nempo sarakina aneh deui bae. Lantaran samar-samar wujudna bet jadi sakadang bagong anu keur ngagoler teu nyangigir teu bisa hudang. Tadi waktu Cito jajiritan nyebut panas-panasan ketingali aya haseup ipis ngebesat ka Jemantara disusul ku sora anu ngajerit sora wewe ngelebung tarik. Ampun, tobat. Kue taha ngajadikeun kaayaan Cito jiga nu bingung, loba ngahulang jiga aya nu diinget-inget. Gerem sekadang bagong jelmaan anakna ngagerem terus lompat ke hareup rek numruk badan Mama Kiai anu tetep ngajantang di nepatna tegedag bulu salambar. Rag sekadang bagong jelmaan budak Cito jeung kandag gerakanana dina jarak 3 lengkah deui ti Mama Kiai lantaran kehalangan ku kekuatan anu mager badan Mama Kiai. Panonna tembong moncorong bari warna beureum sabab perasaan keheul jeung penasaran lantaran panarajangna kehalangan ku hiji kekuatan rosa nu teu katempo. Suku hareupna ngajungkat ka luhur pikeun terus ngaraweg. Leherna Mama Kiai meureunan. Da harita teh jiga nu gemes, tapi Mama Kiai tetep tenang bae. Tetep kepengaruhan ku eta kaayaan, malah anjeunna kalayan tenang ngusap suku sato jelmaan budak Cito. Kejadian mengesan ngusapna harita oge. Tapi kejadian seterusnya bener-bener luar biasa kehebatanana. Mangsa eta sato diusap sukuna bat ujug-ujug ngagedebut kena taneuh sarta gugulitikan ka pelebah Cito. Jerit Cito ngejerit lantaran leuwas sakadang bagong rubuh ka hareupeunana. Jungkel koleang kedebut gerem. Sakadang bagong ngagerem bari gancang ngurinjal deui udang sarta malik ka Cito anu ngajerit. Jurung kunung sakadang bagong ngangkat suku hareupna anu marencos kuku-kukuna. Hareupna arek ngaraweg beung Cito. Cito geus pasti bakal moal bisa ngabela diri, kur bisa pasrah we kana kaayaan. Malah anu nyumput oge tembong pating rarenja kaget. Sarta inggih Cito bener-bener jadi korban eta makhluk. Warga lembur sejenna anu khususna awewe jeung barudak katut kolot-kolotna anu jompo teu burung bari jil ti imahna masing-masing. Hayang ningali jeung nyaksian kana kajadian anu lumangsung harita meh kabeh bari jil ti imahna. Cito ukur bisa meremkeun panonna pasrah kana nasib. Dirina sadar geus moal bisa ngabela deui diri. Ngan nya kitu teh saacan baheungna Cito bener-bener kebeunangan direweg ku eta sato kejadian. Harita Mama Kiai luncat bari ngebantingkeun sorban kana badan sakadang bagong anu awakna langsung ngaclang deui ngagedebut kana tepas hareup imahna Cito. Kenteng nepi kaya anu murag.
Sakadang Bagong ngegerem deui bae bangun anu nahan kanyeri harita teh. Jeung penasaran lantaran gagal bae panarajangna. Tur bareng jeung kitu di jero imah ngadadak kadenge aya sora anu ngaguruh. Dituturkeun ku sora anu pating parepet jeung pating beletok tihang-tihang imah katut bilik. Jigana bae seuneu hawu teh terus ngagedean sarta ngaduruk imah cai ito. Kawaan tu imah teh dijieun tina bahan anu gampang. Kabeuleumna matak teu aneh ku waktu anu ngan sakedeung oge imah teh kalentab ku seuneu ngagugudag. Jeleng Sakadang Bagong luncat deui ke tengah pakalangan. Tur sakitu geus sababaraha kali kebantingkeun awakna tetep teu rengrot-rengrot taya kakapok. Kang Otang hampir ngegorowok nyebut kahuruan tapi kaburu dibekam bibirna Mang Diman sabab bisi kadenge ku Sakadang Bagong. Terus malih ka maranehanana mangkaning Sakadang Bagong harita keur nangtung tukang tempat Kang Otang jeung anu liana nyarumput deket pisan. Sedangkan warga nu nyaksian kana kejadian ti kaanggangan teh harita jadi pahibut nyebutkeun kahuruan. Malah aya nu lumpat bari mawa cai kana ember maksudna mah hayang mareuman seuneu. Ngan gancang baralik deui sabab sieun ku Sakadang Bagong anu memang garang jeung bayangan tindakanana. Bari anu sejen eueuh anu nuturkeun. Jeleng kolebat Sakadang Bagong terus luncat sarta kekolebatan ngurilingan badan Mama Kiai anu tetep tagen tur tenang di tempatna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mama Kiai ngawirit mantengkeun diri ke yang widi marengan sikitas B anu digerakkeun ku curugna. Jadi bilangan tanda manahna anu bersih sarta pasrah sepinuhna kanu Maha Kawasa anging pangeran anu kagungan kekuatan. Wer tina badan Mama Kiai aya hawa panas karasana ku Sakadang Bagong anu masing muih ngurilingan badan Mama Kiai. Johana anu wujudna geus loba jadi setengah ti Bagong kadenge nyarita. Pancor mundur urang moal kuat nada eta manusia. Cek Johana anu maksudna mah ditujukeun ka anakna anu masih nyerang ka Mama Kiai. Sedangkan si Pancor ngaran asli ti nagara Siluman harita Adon Noyod tengah guguk kan ceritaan Johana. Takayaan teh bisa dimanfaatkeun ku Mang Otang mumpung Sakadang Bagong keur nyerang Mama Kiai. Gancang harita keluar tina pangnyumputanana sarta newak cai ito anu keur baluas jeung sedih ningali mana kahuruan beak teu nyesa rata jeung lemah. Imah aing kahuruan. Cai ito kaget kan Kang Otang peda nyamperkeun. Rek naon anjeun nyamperkeun deui kuring. Bari mencerong.